tugas di kampus. Tugas naon kira? Tugas ngajar di desa, tapi di desa mananya? Oh heeh. Kayak gua diteahankeun kawajuhan anu di desa. Mohon atunya. Duh kan, kudu nanyakeun ka kasih Doi. Aya moal gitu nya. Halo Doi. Halo. Oi. Enaon ya? Ieu aya perlu. Adi aya tugas kita ngajar di desa. Terus kumaha? Didinya bisa teu sakalian pangangankeun kontrakan anu saimah. Oke, siap. Kayak dipangneangankeun. Oke, kabaran deui nya, Mang. Oke, Bos. Pan, Bulan, Mak. pan maneh teh arek ngojek lain? Arek atuh kedengan ngopi heula. Atuh lain geura ini. Heeh. Mangkatnya. Juk, Assalamualaikum. selamat. Salam. Bentar. Mangkatnya. Mak, arek mangkat nggak? Juk mereka manangkat ka mana kana maneh? Kan itu. Dadah. Dua. Si Ipan ke mana? Jangan datang-datang. Kapan juga? Woi, kader. Hei, awas ya. Bang mikrofon tadi angkat-angkat. Kan teu mau ngojek. Arek atuh panehan duit di masa depan meureun. Masa depan. Mang aya nu hayang geus ya. Coba nu hangeun ka aing. Aing mah saja dong, pan saya nu ngatur atuh, Gun. Hah? Jamaah, jamaah. Maledek semua.